loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi da ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep we pusing we sedekah cager. Urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak ge galuse bae aju nomor kadua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus cek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh menan hamil. Bisa kiai ieu tentu teu cager-cager obat. Oh geus beat bae geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah datang ai di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka nyana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon kita sedekah teh bloon mentak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng abah bae dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah kieu cenah ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang di palingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus make centeng satpam herder tapi tetep bae mualing bisaan jasa cagen geus eueuh deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekahan ge insyaallah mah toh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun tah kunyana sedekah kayak saminggu deui ka dinya sedekah bener bae hebat. Nah jelema datang dah tuh dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal diganteun naon henteu padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititah henteu naon henteu ka sedekah teh manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pemalingan pun jadi kos kieu teh tuh eta gara-gara sedekah coba lamun teu sedekah sia deuk ka mana maling taling habak ye eta sedekah teh kos kitu taling enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus kiai ke di pondokna teh kan ke di pondokna teh nyana babarengan kuari geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah pada geus jadi kiai barotang pelukan alhamdulillah kumaha carita nu alhamdulillah urang beuk samagahan ngaji kieu geus wah usul ka balik cenah mun naon karang meuli hulumbe langsung diopor masa kalia dah diangsongkeun kadinya 2 fulumbe 2 dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti cekelna ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar itu polona nguna cek ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu
tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong ceulina mah moal di dahar geureun nya bagian urang nu mawaan geus ke ngobrol teh endah nawaran tah ceulina cenah aduh cak santri ditawarkeun ceulina heuh urang impuk heuh bener beak deui ceulina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu teh dagingna teh dibeulahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak tabah jeung urang ge nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel urang teh kebagian cak geus diintip ujana baru bari uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kerjana di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heuh cek berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus kikiran we geus sepatu dibukakeun dikitukeun urang tah letahna tah ge ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang kebagian caina. Caina diangkat. Aduh, nasi. Tah, Gus Dur mah lain naon. Nyana mah kos kitu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit. Eta pan murid ka guruna eta. Di perlit kabeh ge beak kabeh cai-caina teh cenah teh. Tah eta Gus Dur bisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tah mantap ge. Ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jangan mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh teh ulah deuk beagun ka abah ieu mah si eta mah. Si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek uga ledeg gitu. Jak aingan sakali cak meng. Betul matak datang ke kuari, larang sadan hirup nanya kok sih. Jangan baturan setik-setik aja. Wayana. Ini satu udah gue kado dah. Oh ini numawana saya 3-4 nyamplung mah bikin. Udah nggak ada embe. Oh atuh, ayo letah-letah nama bikin. Itu bawaan tah kan itu tah. Ayah kene. Pandai bawaan kene nyana jana lu. Pelit segede teh. Tak eta. Jadi eta sodakoh teh sodakoh masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang kan jadi kukumah gitu B eta kodongeng Ki Asad dia kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh gimana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mah kadang ieu di lokasi kiai cak nya teh nu kumaha ieu cak kiai teh puai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cak nya ke urang tarekaan lah urang tarekan ngintip ieu ngintip itu tetep bae di palingan kene wah deui cek asan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ari panggil wae bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiai nya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal, coba di situ. Jadi satpam dah, nggak usah sholat Jumat dah, situ mah dah. Dan pamim aja dah, udah tenang, nyana nggak rasa bunga kan, menang mandat ti kiai. Paling genu maling anak buah aing cek nya dah. Tah, langsung jadi satpam nyana didinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak apa? Aman. Kunaon eta di Samsu doang. Tah bere. Aman.
Masya Allah kebelah dia sajumah 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan je cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak aing sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ieu aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai hei saya sekarang mau sholat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah nggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat pak kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia dengan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas loh ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu dititat ya aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing goblok meureun atuh aing mending salat Jumat cek nanti ya dari bara kos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jaka geng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai dah kayak nyahun iya padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahun cek kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus sekili gerti bae emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal gitu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ini zaman abah baik zaman abah ka Mekah babarengan sekeluarga kabeh ajo pan baheula mah di luarin Masjidil Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bareng nu sejen-sejen lah dihijikeun tendeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu jakola buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat tiba heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang diterima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu
ngajadikeun tenang sebab naon kudu Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede diak babari hayang diterima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endeuh ditarima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela hayang geus moal ka mamana hayang ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti penting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat Masya Allah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tengah haja tobat tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya numpakna kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai we 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya naik naik ya kajero barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiai na hebat ya kiai na potongan pudoli merenya mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai na pakai kopiah apa maju pakai sorban jicak wetes ji banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana muludan ya saya turun aja WTS ke bawah di jalan kayak saya turun jangan ikut aja muludan ntar habis muludan baru kita cari hotel enggak kayaknya jihate namanya kiai ke hotel enggak saya turun sini jangan udah ikut aja muludan dulu ikut dulu saya kan nggak pakai jilbab saya pinjemin ntar gampang jilbab mah sorban saya juga bisa nggak suka geter-geter wetes salahin muludan datang ke tempat muludan atau kiai kita kan minjem bu sini kenapa iya nginjem heula jilbab ye ibu nyai tinggalin jilbabna oh iya dibere ya tuh pakai jilbab waduh waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS nah bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambut anak diciuman bolak balik ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan Gusyata lagu di forum bawah nah itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja ya dalam di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu sial kiai goblok cak cenah dina hatena
Atuh terus atuh karena ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Bo, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nya teh jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi koski sakira. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik kana dinya. Terus ieu na ditoel ku jamaah. Ibunya ya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik. Nyerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui kabeh. Masya Allah. Tinggal eta WTS mah bingung goblok cek nya teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya ini udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasih nggung bayinya nah untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut. Jangan ikut cek kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah. Kuari mandek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiainya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek ngana tetep kuda turun bae. Turun diberi berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS kieu beja di markas jana kalau bari tipe 3 daharan cau berkat sanggup berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek nya aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek nya teh eta aing pajar ibu kiai geus detik ieu aing mik tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh ke goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda ana wali harus modal si eta itu jangan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikieuan be ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika eta kan asup ka cau
atuh kan aya sinar asup kadinya set aju didaharkan ku urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai sia kayak Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak kunang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah pos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kerja bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP ya mah ya memang abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal mengkemat HP tuh daripada dicarekan mending berean aya tah sia berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh tanya kos boga beungeut bae masyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran nih kadaharan cokot kan benang 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum itu saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak nya ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soran kan ku hari mah nah iya pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi deuk ka mamana pake bae kitu pake biakeun ka ditu Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi deuk ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boges gitu tah itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi sieun mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager tah mulai gitu nggak panggil neng di mana pabrik emang mah mana dinu jeung kenal itu dah ya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun kana tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu na memasrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah
nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta beuh panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodaqoh. Baheula makan disebutna mahugi. Sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Iya beker carita bab sodaqoh jadi ngaleuleuskeun hate. Masya Allah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat di sodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajen kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu. Ya sia sudah teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah. Moal daekeun geus sodaqoh. Alhamdulillah. Ieu keur carita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, eta mah urang anu sodaqoh muludan. Beuh. Di masyarakat kanyahoan, Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sodaqoh mulut teh lain, nyokotan sodaqoh. Nu benci da lain saurang salembur. Salembur. Tapi lamun urang sodaqoh, Mang Haji Pendi cenah mere kebojang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho behelan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh. Kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahuan eta sodaqoh, bedas sodaqoh. Ya Allah, bedas sodaqoh lain. Lain naon gitu ngaranna lain leutik-leutik, bedas. Duniana akhiratna bedas jas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sodaqoh urang waktu di dunia. Sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat. Tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sodaqoh. Bisa katulungan anakku sodaqoh mait. Ya Allah ya Rabbi bedas jasa sodaqoh. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Shalli alaihi. Doakeun ku anjeun Muhammad. Sebab doa anjeun teh sakanul lahum nyieun katentreman katumaninan. Ya Allah wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna wa yaqbalu taubata an ibadi. Apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobatna ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim turulas asih ka hambana. Memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngageurakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah
dibere babari sodako sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang, sodakohan diri urang, sodakohan indung bapak urang, sodakohan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah melalui sodakoh-sodakoh orang bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram kana dahar inum pakaian benda nu bagus, nu halal, nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi. Hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul, nu cek aing haram-haramkeun, nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhak disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja. Ngadahar subhat haram kejatuh. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah, lain kelas sahabat leutik-leutik. Kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah aing mah moal dahar, pokona deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Ibadah bae ka Gusti Allah, moal kebeli di dunia. Moal aing moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing ada ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah penting teh ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang mah teh diulahkeun ge geus kos kitu. Geus ngees bae penting teh. Dahar atuh urang masa kaca berekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sungut beuseuh ngabogaan hak. Ceuli ngabogaan hak. Mata ngabogaan hak. Leungeun ngabogaan hak. Suku ngabogaan hak. Nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak sareng ngabogaan. Coba. Jadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wae dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teh beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam.
Karena di mana asalan mun kada kalohor mah rarengkot di mas. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak nangis lain deh. Hak nangis lain deh. Tuh, ulah tek Gusti Allah. Ulah urun ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram di haram. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ridhoan. Hayang ngajahokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli, tarima ngajual. Eueuh kieu. Ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya tolong. Aing mah cak ieu cak egel teh cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tolong. Silakan. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Sore tong ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun nih. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Bi, pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deh. Paingan. Orang ayah kedua ti endog. Ya ada tamu jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Entah iya. Kuari. Dilarang membeli bensin orang kaya. Tertenarima emang kumaha sih jual beli kos kieu. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula di mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kunanan barang nyana ngobrol dasina mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta pakai. Waduh, ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini Pak? Begini pakai saya ini waduh kelibat utang. Nah, iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak standaran aja sepeda nage. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kieu salam. Enak aja. Kula tang jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Buka duit 3 juta, jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu gitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh nyokot nyarita sodako geus. Jadi embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib, ngalaksanakeun sunah kiaina moal khusus ta salatna tah. Tah itu tah. Andak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang pan teh. Emang kiai Golkar mah kitu. Entak lo bapak nyakit ke di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiaina dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos karena itu masyaallah. Harare sih jasa nu halal teh. Tah.
jadi ulah sembarangan ye batasan mun cara tadi teh mah batasan haram teh kasaha nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih kae sabaraha nu susah tah eta teh hitung ku pamarentah mun di kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih sabaraha nu susah sabaraha yatim piatu geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin nu susah bae bere duit tah eta kakarak mantep tah kos ngadukung aing ka pemerintah kos bila perlu aing jadi DPR na lah sugan be babari kawin jadi DPR aduh ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal nu nyarekana lain jelema nu bogana nu boga hukum Allah subhanahu wa ta'ala cek ulah jadi Indonesia masing serikeun nyeun hukum haram ngarokok makruh lain haram makruh sakali makruh bae geus ulah sok ditaekeun ka haram makruh bae selanan ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui jadi ulah sok ngarobah-robah sih makruh titik geus sakitu bae selanan cenah kiai ge loba nu ngarokok kiai tolol teh nu ngarokok teh sebab teh nyahoeun ka makruh atuh teh nyahoeun ka makruh atuh cenah kiai sok ngarokok atuh tanya heula kiai kunaon mantak ngarokok aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh na teh jang maca kitab tuh lain deui pan aisyah ayo sia ye kiai mah udang penting ngarokok kuna mendek tahajud ieu lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi teu saeutik kiai mah ngopina teh teu saeutik dua muk maksudna naon eta muk gede teh lantaran lamun sasedot dua sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur iya limata tunduh keneh bae geus kopian ge pakai sanario mah tilo kitu pan ipan geus ieu mata geus kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae hees deui pan kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi ulah ka awak teh jang pake ibadah eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita makruh bae tuh gitu jadi ulah dirubah-robah nu haram nu halal nu makruh jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas ieu mah nu halal diharamkeun haram dihalalkeun nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu lamun kaberangan teh cak emak aing pareban lampu tah teu kadeuleu ku sia tadi didikan emak teh leuwih nancep ka budak tibatan kapolsek tibatan kapolres tibatan polda teh nitah ngawurungkeun lampu budak leutik bingung bertentangan dengan emas saya tuh jadi hebatan mana sia hudang we teh lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman hebatnya tetep mah hebatnya teh jol be kapolda harus dihidupkan lampu kalau tidak tangkap hilang waduh ieu si emak apa kapolda sih nu salah ya terus disengsarikeun ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik teh nyengsarikeun cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya urang teh ngajawab lah kan ka budak mah kan nyahona teh sportif ya nama pan urang ngajawab teh ka anak urang bah aya teh sih ngalampuan naon beurang gitu ya. Tetap budak teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh.
teka harti saya di Indonesia teu isinin tan yen hukum kos gitu mun ditaliti keputusan DPR bae piseng serikeun rakyat polisi piseng serikeun rakyat teu karasa mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecat teh panggil sia teu boga deg-degan kan aing presiden sia presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda Korsia pecat sia ku aing teu jadi presiden pecat mantap moal kebal aing jadi presiden nah mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul kayak kulantaran nu ngomong na jelema gede kemudian ditegur ku Gusti Allah sedangkan kan ngomong na teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna kabehan make sumpah ngomongna wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha sedangkan sieun jasa ieu teh besi aya 48 dirjen iman Kangjeng Nabi tungkul telila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu la yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum jelema gede mah yen kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun jadilah hukum syara cacak-cacak Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali Abu Dzar Al-Ghifari teu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun satakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuari pan keputusan hukum haram beli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun moal aya ya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak tuh kan lah iyalah lu dibere wahyu deui geus geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di ca Kangjeng Nabi eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah kama qala Zainuddin MZ nah iya turunlah ayat Masya Allah jadinya pan urang la yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh billazi yalkayun fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayas diku ilaihi lisan min gairi qasdil halafi suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah ji kos ucapan manusia la Allah bala Allah urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna walaki wakidukum tetapi Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegas aya keputusan hukum bima aqatumul aiman ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah
kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kadua walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu tak sumpah teh nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah nah sabaraha sumpah asana tilunya opatnya aing tadi kerada ngalamun kan bisa gitu ada dengan aing mah tilu tapi nyawa coba tanyakan tah tetangga lah tenang kaji ngaji di mana anda pentak kalambon aing ngaji oh deket tukang sate teh kan didinya ngajina aing mendek belajar nyeun sate oh jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate lain dek neangan ilmu agama bolon budak nah ieu sumpah teh aya sumpah lagun aya sumpah munakid aya sumpah gomu tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ayat na iya mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum tenyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut tepat tali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu mah qad warada an Aisyah anha qalat annahu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema nu kasih matak di Arab mah kos kitu di Arab mah urang nawas wan ada apa Rahmah ini berapa ini tuan tasbih ini berapa 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh urang indit ya demi Allah. Atuh teh urang mah nita indit teh ulah maka Allah. Jada apa kitu. Rahmah, ruh Allah. Waktu. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon. Padahal mah indit ya demi Allah. Eta urang Arab mah ta urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh. Urang ngomong kanyana, nyana la wallah. Ida demi Allah. Maka wallah bala ya wallah. Eta teh urang Arab mah latah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah bala wallah. Masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kalepasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang aya kan sakaya ngomong entah mah demi bae entah mah sakaya ngomong mah demi bae henteu demikian aya bae da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminu naon tapi tadi teh aki-aki batu ulah sok nginget-nginget nu kos kitu maningan nginget-nginget rangda
Nu di imam geus kolot sugan erang dan udah ek. Geus kolot maki sugan hanakan deui cenah. Jang perang. Cak awe teh sial cak kiai cenah ditahan nyandung mereka bapak aing ka salah. Ditahan gitu dah komo teu ditahan. Moal sieulun ka bibi. Padaikeun nyararandu kabeh ge. Bebejang itu bebejang loba. Nyawa boga anak 3 bae. Loba tuh kos karar itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ya hiji tatangetkeun. Nomor kedua. Yamin akidah. Ieu ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat ia adalah jatuh teh bima ku sumpah qatuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah di anhalatun am qasdin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munaqidah iyalah nu wajib kafarat ieu dek nyokot hukum teh tina aya kieu teh tah hese jasa jadi dia mah ngan saukur sakitu pan jatohna kana teu wajib kifarat jatohna kana wajib kifarat eta lain pagawean urang sa Kangjeng Rasul aya ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta nah ulama lah di ijtihad tinggal urang mah sumpah kabagi 3 eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hese ge ye ngaji ye tetik La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Geus 2 tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mantap ka dieu nageng ke aya kiparat ge kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun. Kabagi sakehan cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هجي أو كسوتهم 2 أو خير أبي قاسم بأولي أبي وأبيمي kamu konten ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia maka dia ge emang nyilip dia mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending nyaji aing mah lah anta teh nyaho aing santri aja nya teu dilu kadua au tahriru raqabah 3 tuh au yatamu asarati masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair Kosim, jadi nggak bagi, kabagi 3 berarti kiparat lagi. Ya, kabagi 3, ngan ke jumlah nama, ya 4 yang dihandap. Nah, kuari di samping eta, ke awal ya, dipilih hiji awal taksib nggak bagi kiparat. Nomor kedua jatuh na hukum make awal takhir berarti mukhayyar ke nate ieu teh. Engke aya anu diistisna, sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya. Eta geus kok gitu. Sebab dek aya nu diistisna. Ieu nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Aya deui kiparat puasa
Tapi Pak Ilham, pamalam yajid tak ndek ngaluarkeun nu kitu, berarti ieu teh kudu mukhoyar ke jatokna sebab dek diitisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun beli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting nih. Apa nih? Kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih. Cek di luar, naon sih tak? Bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Cenah minggu hareup aing dekat jero. Ulah istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah. Hukum ibalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganna doang. Bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mentak ngaranna ge Jamul Jawami. Mentak asal geus bisa Jamul Jawami we, gas pokona mah. Mun teu bener edan. Ngalantur cenah. Lamun bener geus cenah Jamul Jawami. Mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah. Ngalantur. Sebab asa hebat jana teh, asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor sama lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sembarangan. Entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun. Ngan antepkeun lela jana jadi bisa maca jeung bisa nyurahkeun meraktekeunana nu teu pas. Iya satu waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, dibanding nyieun kitab pan ieu mah. Entek dijieun ku urang mahyan wa ul yamin. Oh, galak qasam al ulama ila salasati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. فما هي اليمين اللغوي فأما اللغو فهي اليمين التي لا يتعلق بحكمه tak kitab tah nangieun ulama tak kos kitu tah menang tadi teh tah kabagi heula iya hese cenah kieu matak belasan tahun ngaji moal bisa ku mingguan kieu moal bisa ye ngaji mingguan kieu mah ka sorga teh geus untung cek kira waktu ngaji masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok 12 tahun, 15 tahun, eta teh puyeng hayang kawin. Lain eta ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye, ku ese-esena. Tak nomor ke hiji. Ye, yaminul lagi teh aya patulah patali hukum, artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus. Ngan tetep aya ai bebendu Allah mah. Kok latah amati sungut make wallah wallah. Kok latah amati sungut make billah. Nomor kedua, ya walakin akhizukum bima qatum. Lakin huluk istidrak. Istidrak teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi. Nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin ge ngaisidrok nu tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam teh nya geus biasa kabula kabale. Geus biasa tamanya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi mah kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui. Hukum teh tah. Oh nya heuh nya. Barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh. Matak jelema nu geus bisa alfiyah pokona dijamin we. Aya teh jelema ngaji alfiyah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah. Kabeneran. Ya, geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiyah.
Mata kuja ada di bawah eta alfiah teh. Ai bisa mente. Ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu. Oh nya alfiahnya. Sok diceklan we cenah kukula teh moal poe. Ngaji moal bisa supaya nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua yaminul munakidah. Nah, fahiya yahlif ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh encan. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disubahan kunyana. Biaya palahu awala jab alahu tapi sumayah ni supaya minihi kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kifarat ye. Fahadihi yajibu fiha al-kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an. Ieu fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur jeung eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayat alahu sumayah nisu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal lincak deui aing ka Cikupa. Eta encan. Ira tikuari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang enggak gitu. Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Tak iya pengaruh sumpah bahaya we takut itu kudu kifarat tak kifarat. Demi Allah aing mah pokona mah moal dahar belut deui. Moal aing mah demi Allah. Kunaon gitu sok gaceng. Sia teh kudu dipatali gedayang aing mah demi Allah. Moal aing. Tah ai prak di subuhan belut. Di dahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut di dahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu teh. Eta teh kos anti kalahi umi. Bayar kifarat teh. Mana teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti kalahi umi. Nah, eta ge bayar kifarat sarua. Tak omongan-omongan nu kos kitu teh. Sing hade tah eta teh. Dek migawe gitu atau moal migawe atau deuk migawe. Nah, ieu lupas kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, iya wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya sih hade kaya kifarat nate. Fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin. Kayak kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gamus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Kos kumaha yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pake tata genan ku manusia sumpah nah padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah. Kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus.
Kakauli wallahi ma fa'altu kaza. Moal migawe kana anu kaula. Padahal mah wa qad fa'alahu. Teu migawe kuda kanu kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu mah pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasih lep. Koboka cendol, sana tsunami. Sidangnya nanya ngomong, Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus sakos gitu tak. Padahal nyana ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebut dah yaminul gomus. Nu mentak dingaranan gomus lantaran lianahu yubasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai namaku cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh ngaran aing teh sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari, malaikat. Copot, seret. Oyang di neraka, gebruskeun, ulun, bolakeun. Yuk maksud teh artina ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalun. Dikualikan mau kemana lo, ha? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun di. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat Zabania mau kemana lu, ha? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelemkeun. Sing hade tah. Masya Allah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabian sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Cit eta lalaki mal kabair ya Rasulullah, dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik dua ya tilu atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summaza naon deui ya Rasulullah? Qala saur Kangjeng uququl walidin. Kabair teh nyarekanan indung bapa, nyentak indung bapa.
Gola cek eta Arabi sumamaza ya Rasulullah. Naon deui ya Rasulullah? Gola cek Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabanya. Cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karik. Jelema anu ngerau harta hiji jelema. Anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat. Make sumpah ieu bakalna ieu lolobana adalah amir sultan. Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan tidak saya kabeh tare demi Allah wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ieu keur carita pamarentah, keur carita rakyat. Jelema leungit sendal. Tengah-tengah senang kata-teng isukna kapanggih aya jelema make sendal. Ieu sendal saja. Aing moal pati-pati dipake ku aing lamun lain aing. Elah kari-kari. Ulah sok kekituan cek cenah teh. Sok kari-kari teh heula sabar heulana. Ieu bangun akur jeung nu kula nu leungit. Di mana si leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji bae ulah sok maju. Tata lepal leungit sendal ka aing. Heula-heulana terus menelelan. Idele gue. Iya aku ieu tah. Ieu na ge toel aing teh seting. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Aing meulina tuh di warung anu. Pada duit sia. Ulah bang. Apa nama nu aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap nu aing. Aya keneh kuetansina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leuy. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim atawa ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun si aing ngadenge si cili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sendal lain. Kana ku cili sia. Atuh geus bawa ku sia hari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyara datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gamus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Teta yaminul gamus, teta gitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan, naon? Kalian diuk. Ih, budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka Kapolsek, Kapolres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun dekan ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun dekan kolot, inilah polresku. Wah, aing dek di BSP. Dia kak, mau kolot ya. Diu, bekos kebocong emang menyandung gitu. Nurut teh pan kanu kolot. Iya, teu poe, iya, terbalik ke mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamar jamper ka diri. Tah, teu percaya. Iya tuh sih dek percaya ka salaki dek percaya ka saha. Manya bisnis nu poe teu balik. Coba ya mam bisnis naon ieu bisnis orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh ya. Anu. Aduh. Bisnis naon Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa kak ulah sok buka bisnis. Ini kakak Cikupa pan kakulon, Cikulon aju kawetan. Eta bisnis isinya. Hah?
pan cak nukol cak salah kini pan nyawan gain siang udah gitu. Ya. Emang teh nyahok. Wah, geus ngomong nge. Ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Geus kepoconge pokona. Ngomong Kak. Aing ngomong salah tuh ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carekan baik ku siapa nan salah ki. Salah ki. Aing kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carekan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kosu kalap kok mau bebeja paes biasana. Kitu nu nyandung mah celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah. Henteu kakak mah teu kawin. Saya teh nyalametkeun diri di mata nu kolot. Nyana sumpah. Demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ya gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ya. Nggak ada takut gitu tante sih nggak ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante. Heeh. Kenaan sih ya? Siapa tuh? Betul bebeja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, iya turusan naon tilu campur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung-bingung, hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada itu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kan kakak kawinnya siang jauh dan jauh geus gimana kawin tante geus naon heuh eta kakarak nu kanyahoan deui isuk aing kawin deui ayo sia guys kumaha mah ditinggalkeun moal aku aing bisa ditinggalkeun mah moal henteu kumaha mah balik bae ai balik ona we mah kolot umat teh kek aing diangkeun deui eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok kaju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu. Kek kukula isuk diteangkeun deui. Jadi koso masalah teh bidug emang teh jelema. Koso masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui aminul gomus ya ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang ieu 5 kilo pan barang ditimbang kula ieu kurang ieu timbangan kula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener sama surut di jalan di jalan surut datang ke 1/2 kilo heran aing mah ieu teh mamang mah demi bae demi Allah bae teu ngurangan demi Allah bae mamang sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah teu ngurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok dan nimbang jagoan biasa kareta kulo geus sok mikiran mana ieu manehna sake 2 kilo tuh nya wih ieu main ieu na ieu katrok-katrok ai kalau baheula panimbang teh komun make kostum mah kurang leuwih gede lagi orang hanetnya hanet kan tambahan deui gonyana tah supaya hanet kolot baheula mentek berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu ka eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambu aya beak teh geus eta teu berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna
masa kayaknya keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur da bapak kolot kitu bae tah komo ka bawa mah jujur nih di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian di dagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus bahaya gede. Nah, iya nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus. Iya bakal asal muncul kalau malaikat kerbak. Panas ya teh lain dalagan ribuan tahun pan ngagolot terus kena nage. Panas ya. Aduh, jaknya naing kadung gede kanu kolot ngebohong ada panas aing aya ka dunia deung moal ngabohong aing kanu kolot aduh tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyanakeun kaje emang kaje ka neraka ulah emang gara-gara siau ada ge dadah kaje sial sudah kan orang kita nyerinya di dunia nyeri jadi akhirat begitu-gitu kuno kolot dadah saja ulah mendekat surga firdaus aduh budak ulah datang ka kos gitu dah mendingan ulah nyandung lah aican air ridho tino kolot mah geus bari lamun urang usaha rada bagus bebeja bae usapa dengekeun we unaon urang mobil geus leuwih ti 2 aya 3 5 tidak gini gak bisa. Ayo, ini mah kira-kira. Ini cerita kira-kira. Kenapa? Andai kata iya mun didinya di baturan deh jangan nyangu, mesti capek teuing. Oh, Pangladen. Orang mana tuh? Hadam, babu, babu sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu segala maksudnya kieu lamun atuh sia jese nyana atuh pan masak hujan masak nyana jese maksudnya kawinnya kah kira-kira gitu aican menang izin lu nyarakan mun moal aing moal ka isuk aing briefing deh jeung sia aduh masyaallah ieu cerita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin aya yaminul munakid aya yaminul gemus yaminul lagwi teu katrap ku hukum yaminul munakid katrap ku hukum yaminul gemus mah geus teu katrap ku hukum deui engke henteu tama sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tama tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun lu katrapan ku hukuman nu di dia ya walaki yu'akhizukum bima aqattumul aiman tinggal urang ku ari ngatur kaparatna nah lantaran patari jeung hukum ese wallahu a'lam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله ورب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين